Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul bariyah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma walah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Al-ayah ayat min ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i, al-hadis ila akhiril hadis. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur ti payun kersana pemandu waktu penata acara nu puji simkuring dipihormat sahibul auqat. Urang doakeun mugia anjeunna sing tambih-tambih kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin, para alimin ulama, warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santrin wal santrian muji simkuring dipihormat. Wabil khusus kersana akhinal kiram, guru urang sadayana, guru simkuring pimpinan pondok pesantren Nur Salam kersa amat Kiai Haji Munawar nu puji simkuring dipihormat. Sinarang para guru sadayana, para asatid wal asatidah di pondok pesantren Nur Salam nu puji simkuring dipihormat. Urang doakeun mugia para kiai masing barokah ilmuna, masing barokah hirupna, masing paraos yuswana, masing sarehat wal afiyah jiwa sinaran ragana. Oke, orang doakeun para santri Nur Salam mugia sijaratan ulama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah nu puji simkuring dipihormat kersana Bapak Lurah sinarang Bapak Kadusna. Wabil khusus ka Bapak RT nu perlente nu kadang-kadang ayeuna jadi RT capek gawe tara kapake. Lain simkuring ngagogoreng justru rek ngalaan RT di dieu. Gara-gara penyakit nu ngaranna COVID-19 atawa corona ngaranna dulur jamaah sadayana, lamun aya bansos turun ka lembur Cipelaheng masyarakat teu kabagian pasti nu diomongkeun RT. Bener aya kitu mah. Sudah teh bohong berarti bener aya kitu mah. Bahasa padahal madulur jamaah sare tugas RT hanya satu, menyampaikan aspirasi lewat KK dan KTP, ditepikeun ka RW, ditepikeun ka lurah, didugikeun ka kecamatan, didugikeun ka kabupaten, dugi ka gubernur, dugi ka presiden, turun data di pusat, turun ka rakyat. Mun teu kabagian lain salah RT karena data datang di pusat, berarti can rezeki kadinya lupatna. Ulah malah ngabogoreng pamaren ngabogoreng wow di dia mah pada macan rezeki mah kolot sok ngomong baheula milih tepahili bak jamaah tepala geus diatur dituna Bapak hajat anu bager aya hajat naya ngeueuh aing sarumaya tadi itu geus diatur titip bantuan ibu ulah cicing wae geus diatur titip tuna kitu
bisi salakina nanya masih ngaji menang naon lah geus diatur ti dituna tuh nya ulah sok dicarioskeun jamaah sadayana urang doakeun RT na sing disobarkeun ku Allah amin ya robbal nepi ka karunya RT mah dituduh ngajarkeun pilih kasih peda nu beunghar meunang nu balangsak teu meun aya nu kitu aya peda kadang-kadang dulur nama reunang ai batur teu meunang aya lain salah RT salah nu luhur urang rakyat kita 3M teh pakai masker jaga daerah memakai masker menjaga jarak mencuci tangan 3M rakyat di luhur 17M aja dong betul jadi lain salah RT mah nyesa hiji ge teu wani nyokot sabab narimana bansos eta kudu dipoto ayeuna nyesa hiji ditanya ku RT ka pamajikanna mama RT papa mama ada apa papa lain mah ieu nyesa hiji usaha ada aku macam nama ijah kurang jadi cokot kuma ijah cina mama ijah dan ujuk kirang sehat bapak ya Allah ya Rabbana umur lagi ke sekolah tempat lagi rila lamun nyokot bansos di mama ijah kayak orang 1 tahun ngerak nyampe ini boleh lihat muter ke Bogor pas orang Bogor biar putar-putar mau kalau itu sore apa Ciwidey jalanan luar biasa alhamdulillah simpuri mata di kesedetik hati jalan kos gitu ya Allah ya jalan nengkok kaki nengkok ke kanan lewat sedetik ngapung lain tadi mata simpuri mangges tadi ceramah geus hate ge deg-degan ka dieu mah sakurniat jangan dulur karena ibu dulur jangan dulur heura supaya naon gampang lamun loba dulur bisa minta doa minta duit ampun ceramah mah ulah hayang dibayar ku duit nu penting balik meunang amal masya cek Pak RT na kumaha geus atuh mama ai kitu mah ieu bansos urang urang anteurkeun wae ka maijah atuh Bapak RT lempang bae nganterkeun bansos ka bumina maijah Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar nyampe ka mama ijah assalamualaikum maijah buka kenawang pantau cekrek malara cek Pak RT astagfirullahaladzim ya suara pantau geus kode alam waktu barangsak jelema ya mantak ibu lamun pantau geus gandeng teh engsana minyakan make oli motor ge kajen asa ulah gandeng buat malara tingali nu beunghar mah imana teh platuk gulablek beunghar takan kan hanjakan nu beunghar hareup gablek bagian we dapur korek di mah moal aya nu beunghar korek insya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas sehat awak mah cager namun teu sehat mah dompet maksudna lihat bahwa ragam tayana teh semplek dicak semplak geureup pakeun pusat ban kokoronya sobarang sakrosa mangga susah malah ku susah-susahna dicak teh kontok ge geus tara pejet di kontokna garing meureunnan mah sok aya wae mah bener susah demi Allah Kiai ini mah RT demi Allah RT mangga tilu poe teh sare gara-gara teu boga duit kunaon teu sare teu boga duit sieun teu boga duit sare mah teh keur sare ngimpi naik angkot bingung mayarna tong aya budak mah kege angkotna leungit ari si Abah ka mana si Abah mah sapopoe neangan dengan jantahan neangan dengan sangu ka mana sisi wahangan museup neangan lauk jang dengan sangu sok meunang lauk nama keur museup kitu kara meunang aya nama laukna ge make masker asik ya lo make masker hari mana RT kai mah aya naon ya mak saya datang ke sini mau mengantarkan nih milik mak ya rezeki mak naon eta dina bungkusan merah putih gitu tasna ya teh bansos mak bansos di mana bansos dina corona ya mak ya Allah geuning corona teh bageus mudah-mudahan corona teh sing panjang umur katakan terang-terang ge corona gara-gara eta tah duan ini Masya Allah Gusti ya Allah ya Robbana Pak Haji sim kuring ka daerah ieu ceramah salah make seragam kunaon di seragam geus wajib karpet karpet hejo baju lain hejo
arek salib geus kagok nyampe di Masya Allah. Urang doakeun oge wabil khusus ka Bapak Sohibul Hajat nyatana Bapak Haji Abdul Latif. Urang doakeun oge Fatihah sabalik ridona kanggo umina panganten anu namina Ibu Hajah Latifah nu parantos almarhumah mugia kenging magfirah tir Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anjeunna nuju hadir di tengah-tengah orang sabab saur keterangan dulu jamaah sadayana ruhna orang Islam setiap malam Jumat balik ka ngilik anak incuna ieu ngayakeun pangajian insyaallah kasep rilis tu panganten indung anjeun nu parantos cilati alamnya bakal ngarasa bunga turta insyaallah dilebetkeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Oke, tekalampungan kakarsana Bapak Haji Saifullah Sinarang Ibu Rosita. Oke, tekalampungan Bapak Haji Ridwan Sinarang Ibu Hajah Erni nu puji simpuri dipihormat. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar, tos dihim pinasti kersayang dat Allah nu maha suci. Alhamdulillah tuang putrana Bapak Haji Abdul Latif nu jenenganna Kang Abdul Aziz parantos kaun tunti pungkat tambang beas laksana kapidurian ngajadi ngalaki rabi tepung bayu tepang adam amprok jodoh Sinarang Teteh Nur Aziza. Urang doakeun ieu panganten nu baris ngagayuh lakuning hirup rumah tangga sumejani tiba kana sunnahna para anbiya wabil khusus Nabi nu mulia Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang doakeun panganten ieu sing pararanjang jodona, sing pararanjang umurna, sing barokah milik Sinarang rezekina atuh isuk jaga ning paketo mugia sing ngagerak kenging turunan anu saroleh turta saroleha. Muncak orang Bogor mah ieu panganten teh rumah tanggana kudahar-dahar acan sing panggihna ti kasebeuh makean baju nu warareuteng imahan sing rada pageuh rumah tangga silih pikadeun olah loba teuing kariu keun bae kasep geulis di mana hajat beres emang eueuh geura taramoe ngeureui supaya tereh mas seuli hayang memang embung. Masya Allah. Supados tanyang kolong kana waktu satacan sim kuring ngadadar ketutuku singa tilu jadi jajar carita hampura leuwih ti heula sim kuring ngaturkeun rebunu laksa katika bingahan ningali masyarakat Cipelah sakieu-kieuna alhamdulillah. Mugi Gusti nu halaladir sareng sing paranjang umur, sing barokah rezeki, sing harasil cita-cita, sing dihampura dosa ya robbal. Oke jamaah sadayana bohbinan goreng-ginan goreng cumar kirang tata kirang basa kirang panata dudugang lukan banyak cuman taka kasar basan kaltu barihal paribasa orang Bogor membahasana rada kasar Kang Haji mun pondok bisi nyobok panjang bisi nyugak maur saur baik cari agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu teu dati palawargi sadayana kumang kirana bade ngahampura kasimpuring bade simkuring sopi sebatna Ki Balap Muda di Kota Bogor. Ari balap-balap eta singkatan BALAP di guru simkuring kapungkur aya Mamang Kiai Jarib Soleh Kiai Balap Cemplang Bogor. Ta eta guru ti guruna guru simkuring. Jadi simkuring mah generasi katilu. Kos Naruto lah mencurang mah gitu. Nya generasi katilu wing mahnya. Ta eta jamaah saya balap-balap keun singkatan BALAP bawakeun agama laksanakeun ajaranna pertahankeun. Kunaon dicaritakeun eta balap pilih murang kali ayeuna menyangkana balap-balap teh tukang ngebut bawa mobil meureunna. Ta eta jamaah sadayana insya geus langsung kana inti kana waktos parantos wengi. Lamun heuh kurang taros ieu Sohibul Hajat Sinarang panganten ngayakeun acara walimatul urus walimatun nikah tasyakur binikmah karena tuang putrana parantos kauntung tipung katambang beas laksana kapidurian ngajadi ngalaki rabi tepung bayu tepang adam amprok jodoh naon tujuanana ngayakeun kos kieu teh pasti yang diinginkan hanyalah doa daripada kita semua betul. Tah barang ditaros naon cing sok doana hayang naon ieu nu hajat teh nepi ka ngundang acara sakieu megahna betul.
Tapi kamu undang dulur jamaah sadulur tatanggina diundang sadayana pasti kahoyongna sami sinarang urang ingin anaknya yang ingin berumah tangga hidupnya bahagia bener teh. Sugan aya orang Ciperah kolot ngahajatkeun anak penting ngadoa ya Allah anak abdi geus nikah mah barangsakeun we. Aya teh kolot ngadoa kitu. Aku sudah buru mau ngadoa kitu mah. Tapi soal kebahagiaan mohon maaf ini disebutnya siapa? Kang Abdul Aziz sinarang Teteh Nur Azizah dasar sajodohnya lalakina Aziz pamajikan Azizah gitu-gitu guys namanya ya Kang Abdul Aziz sinarang Teteh Nur Azizah lamun disebutkan ayeuna naon ngaranna anjeunna pengantin baru nikah nama atos leres nikah atos disebutna pengantin baru ari urang mau hadir pengantin baru. Nah maksudnya pengantin baru jeung bari teh ari pengantin baru mas tinggal teruskeun ka hareupna baru teh kana ngarti cek bahasa kira tama baru barungan naon cenah untuk ngomong si bisu bujurna bener kudu doakeun rajore di dieu barungah dulu masa jego teh pengantin baru tapi kata dimanggilnya qasidah modern aya lagu nabi duhai senangnya pengantin baru tolong kapolong bala kitu kalau duduk bersanding bersendagura bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpun bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru aya laguna aya disebut pengantin baru nepi ka aya laguna manggil qasidah modern da memang baheula mah geus biasa lamun aya nu hajat teh sok ngayakeun hiburan naon hiburanna baheula mah can aya qasidah modern baheula masih kena tagoni teh ketimpring band kepret qasidah modern baheula mah band kepret opatan napong lagi jaya ceba cetati jeung cetuti Nebak nage operasi kostum mah genangan tadi mahnya barang boro-boro kitu tak dung dung pak dung pak dung dung pak dung pak dung dung pak dung beres acara baru heula teh gini tuh agelamanya lagu nage teh loba baheula mah ya dana jahamawi ya dana dan dung pak dung pak dung pak dung pak boro-boro variasi make ngapung-ngapung kos tadi make kipas begituannya baheula mah cicing we leungeun doang musi pak dong pak Hamawiyah mis dong pak dong baheula gitu dah ngan eta tagoni dan kepret mulai terhindar tersindir terkalahkan dengan apa datang nasi daria jeung almanar mulai tah datang qasidah modern anu loba tepakanana dibantuan ku organ pratuntung tung 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 ting tung ting tung tung ting tung ting tung tung ting tung prak ting 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 tung 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 ting tung 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 ting tung tung ting tung 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 prak tung 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 samigu aing gitu warna apa tes bener mayarna sakaca prasaka dinyalain datang terus qasidah lebih modern kostum bieu dulu jamasna qasidah geus mulai leungit tinggal organ jeung gitarna laguna eta keneh itulah seni terus dievaluasi supaya non supaya jamaahna teu bosan leungit qasidah datang cerawis landeng kita mah hah ini di Bogor mah ece orang kene di dalam sekolah penting mahnya marawis berarti mah acah mah aci mah yayah kayaknya lamun cerawis mah gandeng cermin mahnya opak aya gemblong aya gemblong emping cuhucur opak aya gemblong aya gemblong tenanan pakai cau di bawah paling tenang insya tuh nya geus ulah panatik teuing mana simkuring macekan Haji Munawar guru simkuring tadinya kiai ceramahna guru loba ngabodor bari loba ngalamu wih aya bos artis di dia gitu mah da memang hidup mah tidak terlepas dengan seni betul ningali atuh da ulah wakana naon jeung adzan we teu make seni nya kenaon adzan subuh Allahu Akbar
Allahu Akbar. Cek batu ieu mah keur naon di masjidnya. Pan adzan ge, sim kuring teh nyebutkeun keur naon, tapi ibu ngadenge lagam bakal ngajawab akang ge. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keur naon? Keur adzan, padahal teu ngomongkeun rek naon, tapi apa dina lagam adzan cing sok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, adzan sanes. Adzan sanes. Naon namina eta? Padahal lapatna sarua Allahu Akbar kunaon jadi ngaran ganti ngaran gara-gara beda lah. Jadi qomat ngaran. Allahu Akbar adzan lain. Qomat lain. Takbiratul lapatna sarua Allahu Akbar beda nada langsung beda ngaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam kadudukan eta. Ih beneran Kang sok heran. Sok akang lamun aya nu kadudukan make takbiratul ihram nyarek daratan jelema. Imam kadudukan Allahu Akbar. Kos nu lihat teh begitu mah. Atuh pasti rieu Allahu Akbar, Allahu Akbar tulungan. Allahu Akbar. Lagam ge nantukeun model salam we salam. Salam MC tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC ceria MC mah. Alhamdulillah acara yang pertama sudah beres. Sudah modern, bari suara bagus jeung dimana garulis. Cek aing teh ieu MC mah tata kawe-kawe berarti. Ibu acara aja bahasa gelis na. Bahasana kitu, mun qori kalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabab hareup narik-narik qori mah. Bener qori mah. Mun balik rada gentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta mau balik. Assalamualaikum. Tukang kredit lagi mana eta? Beda lagam ge beda ngaran. Masya Allah. Tuh jamaah sadayananya mudah-mudahan ieu acara disebut panganten baru pasti geus bahagia. Mantap aya saeur naganya. Jalan-jalan ke kota baru. Jangan lupa beli pisitan, sungguh enak pengantin baru masuk kamar saling cubitan. Geraknya penting. Teteh Azizah nyiwit Kakang Ajis, diciwit Kang Ajis mau ngambek pengantin anyar mah nyiwit. Malah nak gini iwit oi hayang diciwit deui. Eta panganten anyar hok jajang mah kasih abah. Si mah nyiwit kasih abah, goblok sih nyiwit aing. Beda rasana ge panganten anyar mah. Lantas bagaimana supaya orang rumah tangga bahagia? Jangan hanya rumah tangga pertama saja bahagia teh. Disebut pengantin baru bahagia memang saat baru mau bahagia. Kumaha teu bahagia? Pengantin baru mah kadang-kadang surti tur tangarti simpuring alhamdulillah ka haji parantos 8 tahun jadi pengantin. Boga anak simpuring 3. Hiji umur 6 tahun, nuka 2 umur 3 tahun, nuka 3 umur 15 poe. Ente mau dibejakan mah keur puasa gitu. Tinggal 25 poe deui. Pas pamajikan lahir aing meuli mie sadus. Pan mie sadus teh 40. Sapoe masak, sapoe masak, hiji ayeuna teh tinggal 25 mie deui. Balik tidak dibagikeun kabeh ku eta teman. Kami langsung buka puasa, yes gitu. Nah ulah bae sate mangarti 40 poe naon ya nipas hasilna kitu. Masya Allah. Karasa panganten anyar mah nya nyekel patuangan pun bojo teh surti. Akang kunaon? Lapar geulis. Antosan sakadap pun dicandakeun. Nuhun. Berebat kumpak ka dapur. Nyokot sangu sayurna sambelna lalapna peso jeung kelap salampe kana kobokan pinuh dina meja dahar teh. Nuhun geulis nyakang ku neng direncangan. Masya Allah. Daharna pamajikan Kang Haji 3 ramo leungeun teh. Teu dipake nu 2 mah disumputkeun. Dipake ditelek lain diganyam ditelek. Ya Allah ku anjing amat 3 huap neng mah atos wareg. Masya Allah. Ieu pamajikan anjing amat. Ayo rumah tangga ge mah 1 tahun biasa ka rumah. Mimiti nikah tapi po ayo nama ya Allah sayur asem geus taramak es edok diuyup jeung mangkokan di porototan poe naon maraton ieu mah wajar nyusuan aya namanya
nyekel beuteng kurang nyekel beuteng lapar nyokot sorangan ke sekolah ieu tuh beda tahu ramah sangkan ulah kos kitu kumaha carana konsep bahagia rumah tangga yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Asal orang ulah salah jalan, ulah salah sangka, kadang-kadang kelemahan manusia sok salah sangka dina neangan kabagjaan dina rumah tangga. Kadang loba jalma gaduh pikiran rumah tangga bahagia lamun hirupna buncir leuy toba duit huruf kota gede dunya bro dipantau bro dijuru ngaleuyah di tengah imah gedong singgro haneda mau resep nembong di gigi negara simersi di tukang kolam renang jadi jelema beunghar manjar rumah tangga akan bahagia cantang tu encan cantang tu kan nu beunghar cantang tu bahagia memang kita kabengharan bisa nganterkeun supaya orang bahagia tapi bukan tolak ukur kebahagiaan rumah tangga dalam harta. Cek santri teh malalaki saya mah punya gambaran kalau rumah tangga ingin bahagia teangan pamajikan nu geulis kawanti-wanti endah maliwarna geulis bawa jadi endah bawa ti kuderat pamentenan ngadaun seureub bibirna ipis jeruk sapasi gadonana geus nuk sapotong pangamulir kuwung-kuwung halisna ngajeler pae mun ditilik digigil disawang di tukang ditetep diharap boga pamajikan geulis cenah akan bahagia cantang tuh kagelisan mata jadi ke rumah tangga kita bahagia ibu sabab awewe eta nu geulis kadang-kadang pamajikan orang bisa jadi musuh dina kahirupan dunya wal akhirah lain cek sim kuring tapi cek Allah dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum artosna wallahu alam bil murad. Hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum sesungguhnya daripada istri-istrimu wa auladikum dan anak-anakmu aduwwan lakum itu menjadi musuhmu sing horeng aya pamajikan jeung anak nu bakal jadi musuh pikeun bapana pikeun salakina nauzul nu mana eta teh pamajikan anu teu daekeun taat ka Allah pamajikan anu ngalawan parentah Gusti ieu jangan nu geulis mah loba tapi nu solehah mah harares rese di bawah mana kadu saya indah wah banyak kadu susah nanti oh jangan baik hilang dengan orang doakan baik sing salamat amin ya robbal ya amin ya ibunya ngadu geulis mah babar jeung deui kasep nu geulis mah sifatna sementara mohon maaf nu geulis mah sementara sok nikah geulis 10 tahun 20 tahun mulai pudar kageulisanana 30 tahun 40 tahun mulai pudar kekerasan kulitna 60 tahun rumah tangga kadang-kadang geus peot nu kitu geulis kene apa henteu teu mantak aya geulis mah sementara mantak santri nu sareng sok jang teh angan awe meuli nu core we nu core mah nepi ka maot core terus teu berubah-ubah anu geulis mah loba ce sim kuring lamun ceramah kanjaka tadi mah lewat tol Cipularang kali tu ka mana teh ka Ciwidey kaluar teh nya eta jamaah lamun keur teu macet puncak sok lewat puncak lamun ceramah daerah Semen Barang atau Pagelaran lewat puncak sisi jalan teh awe jam 1 teh karieu yeuh androkna sakieu ieu na meuni kuat seksi you can see my kete sim kuring mah jujur kan haji make jubah teh keur ceramah doang di mobil mah dibuka hareuda di mobil mah pakai kaos jeung celana we doang pakai kacamata hidup percis asep dirangga lamun lewat kada puncak mobil rada bagus we seutik tuh dipegat gitu apa berhenti cenah naon ieu wah teu megah ngan bisi batu rek minta tulung sim kuring eureun miwarang ka anu nyenak mobil coba lur eureun rasa geudeung eureun anu nyenak mobil teh barang eureun teu turun ngan kaca mobil diturunkeun noloh sila napas daun cupak Bapak mau oh naon yoi duh bapak suka pura-pura dikitu pun aing mah gebeg hate naon ieu cek lu cepat nungguin mau mobil coba kang bisi imah bisi lain suudon goreng sangka ieu bisi nu boda akang bisi jablah ieu di puncak
Wayanakan pakai jubah, coba pakai jubah dianggo, peci dianggo, sorban dianggo, mundur salangkah elaeun. Bapak maaf, Bapak kiai ya? Iya saya kiai, kenapa? Ya udah buat kiai mah gratis. Astagfirullah. Hampir aing turun didinya eta. Tuh ya, lantas di mana kebahagiaan rumah tangga itu akan kita gapai? Jalan dan kasih contohan ku Kanjeng Nabi Muhammad. Arbaun min sa'adatil mar'i, opat ciri kebahagiaan di rumah tangga. Lamun orang dia boga opat-opatna dina ke rumah tangga orang, insyaallah ulah panganten baru urang najan geus lila papangantenan, insyaallah selamanya akan bahagia. Mana nu obat eta hiji antakuna zaujatuhu solihatan, magaduhan pasangan hidup yang solihah. Urang doakeun Teteh Nur Aziza si janten istri nu solehah, amin ya robbal. Dan saya juga berdoa aminan bu doana ieu nya, mudah-mudahan ibu-ibu nu hadir ge sing salolehah sadayana ya robbal. Ayo disebut istri nu solehah yo. Balasan istri yang solehah tiada lain dan tiada bukan dimasukkan ke dalam surga. Cisok ibu-ibu di hayang ke surga, hayang ke surga, sok kurang ke surga na lewat naon ridho yang menjadi suami. Karena surga seorang istri aya dina ridona seorang suami. Lamun ridho seorang anak aya dina ridona indung jeung bapak. Lamun geus nikah si awewe ridona teh aya dina salah salaki-salakina indung bapana nambahan jeung mertua ge kudu dihargaan ku urang sabab mertua derajatna sama dengan ibu dan bapak. Tuh ibu kumaha teu ka surga, ibu-ibu mah jamaah sadayana. Lamun ibu-ibu nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad. Komo mun salakina hideung mah kanu hideung mah hajar aswad bener bu. Mantap lamun boga salaki hideung kudu atoh anggap we Ka'bah. Ayeuna mah hayang nyium hajar aswad hararese ngajak ibu ayeuna berangkat umroh can bisa nyium hajar aswad sabab naon? Sabab Ka'bahna eta dikulilingan. Anu sieu teh aya Muhammad itu tadi. Wayang mobil keluar cenah awas bisi katabrak ibunya. Tuh jamaah sadayana terus nyium hajar aswad. Lamun daek nyium tarang nu jadi salakikeun cenah lewat heula mobil. Urang shalawat sasarangan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Ya Rabbi bil Mustafa lana ma madha ya Nun Gusti panjangkeun yuswa sehatkeun jiwa jeung raga hasil maksad sadayana lahir batin nu Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Gusti paparinan berkah
maqasidana waghfir ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi tadi konsep yang pertama kata Nabi, kalau ingin rumah tangga kita bahagia, maka dalam rumah tangga pertama hadirkan apa ibu? Wanita yang soleh, yang soleha. Ibu hayang disebut isi soleha, oyong sebut isi soleha. Kudu aya cirina isi soleha mah jamaah sadayana. Isi soleha mah jangan tahu cirina istri anu getol ngadoakeun anu jadi salaki. Ibu osok ngadoakeun salaki. Alhamdulillah. Salaki reka mana-mana teh anterkeun balik di mana-mana papakeun osok. Coba jawab sing jujur ya, musim kuring tanya jawab sing jujur atau ngajawab sing bisuli barusan aya. Mun salaki ibu datang papakeun dugi kalawang jemput ku hate anu senang bari tanya nah akang damang osok tara tadi osok ayeuna tara imah mah dileuwas jadi berubah kitu ece atunya sabodot teuing masalah datang sabodot teh kudu nama tanya datang teh assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah akang damang alhamdulillah gelis maka akang kalebet tah geus di jero teruskeun tugas nu kadua tuluy bukaan bajuna baju dinasna buka higidan atu awakna lapan eta kesana baritanya naon kahayangna ocok kara zabodot oh geus 2-0 kana nu teh. Ece nanya lagi teh kudu loba naon hesena cukup 3 pertanyaan terhadap suami yang baru pulang dari perusahaan, suami baru pulang dari pekerjaan. Mana pertanyaanna? Ibu tilu. Nah akang bade ibak heula, nah akang bade mam heula, nah akang bade teras boboh heula. Neng mah kantos sadia osok tara sabodot gelo atuh mah nya teh tarawai tuh yang pertama seperti itu. Nu kadua mana jamaah sadayana? Nu kadua lamun hayang disebut isi soleha di mana datang malam Jumat daek make minyak sengit jangan bungakeun salaki osok tara malam Kemis pakai autan, malam Jumat pakai autan dicium ku salaki akan kunaon pahit nah aja pakai lapenda aduh nyiksa ka salaki teh pirang barang pakai minyak sengit. Nu katilu ciri isi soleha di mana datang malam Jumat sabaraha pakai minyak sengit dan si gelis supaya salaki katarik birahi insya. Bahkan ada ibu yang paling utama di malam Jumat teh bahkan pahalanya besar Kang, seperti ibu umroh 7 balikan daek umroh daek daftar jan atuh mau leumpang Omah raya umroh mah ibu aya amalanana simkuring tahadus bini mah atos berangkat 2 kali tahadus bini mah eta amalan ti guru diamalkeun ku simkuring setiap salat 5 waktu sarwakeun amalanana baca surat Al-Hajj 3 balik tong diganti-ganti Al-Hajj terus 3 balik setiap waktu sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar 3 balik salila berapa poe Ustaz? Salila 40 poe ulah pegat kecuali pegat ku head teu naon head make teruskeun deui bisa ngalaksanakeunna insyaallah berangkat umroh amin. Ustaz kumaha lamun geus ngalaksanakeun maca surat Al-Hajj lempang-lempang tambahan surat Al-Hajjna ku surat Tanah, surat Iman, surat Sawah berangkat insyaallah. Insya Allah sama umroh hayang modal embung 4 ribu tuh Masya
Masya Allah. Ibu ayah loh pahala umrah untuk seorang istri apa? Di mana datang malam Jumat menang pahala umrah 7 balikan. Lamun daek pamajikan nawarkeun diri ka salaki iraha malam Jumat. Ayeuna balik di dia praktekkeun. Bisi salakina teu hadir ece balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih cager. Ya lo siapa? Enek praktekkeun ilmu sebut gering. Alhamdulillah damang akang. Sinario di mana-mana kecium tangan ayeuna mah. Tos ngaji di dulur urang nu hajatan, nu ngaosna kibarat ti Bogor cenah lamun hayang disebut soleha, lamun di mana-mana atau bari ka mana sing izin ka salaki bari cium leungeun maca bismillah. Bagus. Kita naon deui, kita dandan. Iraha lamun malam Jumat. Ame naon? Ame akang nafsu ka neng. Aing mah geus teu nafsu ka sia teh gelo sia memang lagi. Terus kita naon deui? Dititah anu terakhir tak umroh. Dititah umroh. Atuh mantap kan itu umroh bisa. Lain ieu mah aya pahala umroh. Naon cenah syaratna? Lamun daek naon? Ayeuna malam naon? Malam Jumat pas. Emang dititah ge malam eta. Dititah naon? Budak geus hare es. Budak mah geus talibra KBG. Emang dititah naon sih budak tibra heula? Henteu ieu mah bisnis. Bisnis naon? Umroh. Kumaha carana? Akang bade. Eta nyebut bade doang 7 kali umroh pahalana. Masya wanita tuh gampang ke surga, cukup nurut ke Allah, nurut ke Rasul, nurut ke salaki. Kabeh yang ibu lakukan terhadap suami ibadah. Nyuguhan cai sagelas pahalana sarwajeun nyum hanya sarwajeun salat sunah 200 rakaat. Pernah ibu salat sunah 200 rakaat? Pernah can jujur? Udah waka 200 rakaat tarawih 23. Imam tadi intip siapa? Waduh gaya awak saya teman. Gaya awak yang lila. Mun imam tarawih lila jamaah saeutik. Sabab lila najis yang tinggalan ikatan cinta nu saya. Aing lagi tinggalin aing gara-gara hadiran. Keur meunjeuna rame si Andin eta parbut jeung si Alebaran parbut hayang si Rena. Kuat namanya kanu jahat mah si Elsa min amin aing terus si Elsa. Ieu mah kadang-kadang imam tarawih teh diintip sa imam kudu eta mah lila. Mun imam lila geus taraka pake. Namun tarawih imam baca pinuh jamaah kajen gelo sholatna kajen nu penting gancang we sholawat Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahu akbar sami'allahu Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Beres salaki aki alutah. Obrol jamaah aing mudah-mudahan bisa meunggap. Aing ruku sia sujud. Aing sujud sia beres. Aing tarawih sia nyeri awak sia tadi sama. Tuh cek isi yang solehah. Mana cirina? Cekana Rasul dina hadisna. Allati idza nadzarta ilaiha syarraka. Isi solehah di mana ditatap wajahnya harus menjadikan suami bahagia. Jadi salah kita lamun ini pamajikan teh kudu piatoheun ibu dengan cara apa? Berarti pamajikan teh sing resi, sing bisa dan osok. Mun ka pasar apa mun hareupeun salaki? Mun arisan apa hareupeun salaki? Namun pengajian apa hareupeun salaki? Mun kondangan apa hareupeun salaki? Allahu akbar. Ira hareupeun salaki atuh dandan. Insya tapi saurah alhamdulillah cekang Haji Munawar oge di dieu mah ibu-ibuna sarolehah sadayana. Asalkeun salakina loba duit amin. Oh lamun loba duit nanya pipina ge diwedakan make warna. Panonna ge diset diwirna dilipenan kerekna ge disemprotan ngomong nage mani caca delan kalau badut ngomong nage channel ogo makin minyak songitnya aku anaknya tutupan lagi si bahe pakai minyak songit
terus beak hiji pakai minyak sengit salah datang ngomong cadet assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah naon hana ae ti naon hana ae nah sia ka mana wae kok hana ae adunya salah kena enten kok lindut enten kok lindut naon ti mese rokok meuli udut naon entan tentit entan tentit oh sia tata titit gitu muja atas saeutik kalau badu apalagi salakina gawe di Jakarta balik hadina teh saminggu sakali mah duit sakoper tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ada apa sayang? Seminggu loh kita berpisah. Kenapa? Itu terlalu lama bagi mama. Kunaon? Hano idan deuli empok. Hano idan deuli. Nah, Isya, sono kaji dari dulu sekali belum. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak, Roma. Mana mungkin rindu? Jing cenderung kak. Jing cenderung kak. Nah, Isya, kan jing coba androng ke muka. Untuk loba do, hiji sing bisa ngabungakeun salaki kudangdanan. Mana dia dulu zaman sanuka dua ciri wanita yang terbaik kata Nabi Ida amarta atau atska di mana di parentaku salaki teh sing nurut karena parentahan salah. Satu untuk parentahan salaki akur jeung parentahan Allah. Lamun parentahan salaki teu akur jeung parentahan Allah tong diturut bahkan wajib ditolak. Namun di antara bisi aya salaki rada geblek. Zaman tersusah ge, zaman serba oleh mah. Naon sih Pak? Riweuh gawe dipecat wae. Terus bantuan usaha naon? Atuh sia teh jadi jablay online. Nu kitu ditahan salaki tapi ngalanggar karena aturan Gusti Allah. Ulah ditur. Nu katilu idza kita anha hafadzul kafi malika wa nafsiha. Di mana suaminya sedang tidak ada, istri solehah selalu menjaga dua perkara. Pertama menjaga harta yang menjadi suami. Jagaan harta salaki teh. Ulah palu kaluarkeun tanpa izin seorang suami. Memang kadang-kadang salaki usaha main dong ngaper we OTW ayo terus udah upload status nyeun grup nih gak enak grup WA ngaranna teh Roni rombongan ini eta mah ya ngan ngomongkeun batur we eusinna teh aya nu sok ngomongkeun batur aya nu sok ngomongkeun batur teu meunang gibah eta teh haram hukumna betul. Imam kadang-kadang muhajat yang ngomongkan amit-amit teh si haji hajatan daharna jeung helm. Naon helm teh endog dibelah dua. Atuh endog dibelah dua ke haji nu penting naon parasangeunna bumburan nyerep kurang-kurang mah nyokot dua belah da moal dicarekan ieu. Betul? Urang masuk di tiangan kagorengan batur teh. Mantap cek mah Haji Romaira begitu. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Jadi ngomong mah gitu. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan. Tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Iya. Iya omong mah kitu saja Bang Muriam mana mah kudu ngajari tunggu natenya. We marsep ka omong mah ulah waka laguna film ngagersep. Omong film teh satria bergitar. Tuh, lamun hajat bae mah ngayakeun layar tancep, layar film. Jadi osok mun hajat gini bala-bala mah cara HP, TV can pati boga kabeh. Mun hajat resep ngayakeun film teh layar tancep lebar di lapangan. Nongton nanti film dono kasih nu indro. Dari prima jeung apen bangun teh si apen geus bangun can. Tukatilu eta jamaah sadayana beri prima Roma Irama. Mun omang geus mulai musik terdengar. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Oma datang naik kuda. Ketebak. Jeng 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 jeng. Ketebak. Suara non ibu. Suara aing, suara kuda apa dua. Jadi main disebut kuda jauh-jauh di Bogor. Naudzubillah. Tuh, raksa harta nu jadi salaki. Lamun naudzubillah salaki keur gawe ti penting, aya rampok ka imah lawan sakuat tenaga. Ustaz ngarang lagi awewe. Siap, udah bapak malu tuh jauh teh cari cing mah katanya. Suha teh eueuh cai menantang teu gaya dia oge nya. Sieun Ustaz, sieun di babu ku malingna lawan teh sakuat tenaga. Awewe mah geus goyang we sok.
insya Allah namun ibu ngamunuh malingna anu ka imah urang teu dosa membawa agama sabab urang ngalindungi harta urang namun ibu maot syahid sabab ngabelaan keluarga sok ibu urang curi di Bogor maya Kang anu kapalingan curi sia eta mewek we hayu sarakina balik subuh-subuh assalamualaikum kur mewek pamajikan kunaon mewek balik usaha teh disambut akang di WA teu aktif keur penting HP na lobet kunaon make jejerik urang menang musibah akang musibah naon tadi keur penting ieu mah urang di Lampung maksudna aya maling ka ieu mah iluan meuleut terus nyokot naon beak pada urang kabeh beak kumaha sia cicing wae teu wani ngaranna lalaki lawan awewe belegu kulkas sama digotong kembali astagfirullahaladzim siap kulkas digepot cicing wae da sieun TV jadi pangul TV dicopot cicing wae sieun Kang naon mas kawin teh akang ge cincin hiji-hijina dicopot kembali siap mas kawin dicopot cicing gini wae da sieun cuma arahan Pak majikan cuma ampun yang ngalawan Kang naon deui meme balik palingna merkosa neng sia diperkosa ku paling cicingnya wae henteu goyang da euting eta kamu majikan goblok nu kitu mah lain solehah nu kitu mah si jadi isi anu soleh apakah isinya saja yang harus solehah mohon maaf dampingi pasanganana Kang Aziz harus lebih soleh daripada istrina urang doakeun mudah-mudahan Kang Aziz sing jadi caroge anu soleh amin ya robbal caroge nu soleh nu kos kumaha si Aang caroge nu soleh teh anu tara nganyeri pamajikanana itulah wanita yang soleh karena Rasul terbaik daripada keluarganya urang oge sing bisa terbaik daripada keluarga urang insya Kang Haji suayahna rumah tangga anyar kene sing loba pengertian ka pamajikan betul da sim kuring ke rumah tangga anyar mah pamajikan can pati aka bisa Kang masak can pati bisa aja pamanganten anyar ieu geulis hoyong mam isuk endog lohor endog penting endog gelis naon endog wae teu bisa nu sejen mah coba diajar hayang aya buahan masak sayur masak mie aya buahan mie na mah lumayannya gelis yang kos kieu akang hayang teh naon sih Kang akang mah hayang masak sayur asem alhamdulillah ce barang mental sayur asem poe Senin dipikeun poe Minggu barang dihakan poe lekek asem nya gelis imah basi cenah aya asem protes wae tuh panganten aya mantakna saat Rasulullah SAW nikahkeun Siti Fatimah sinara Sayyidina Ali dipanggil Fatimah jeung Ali Fatimah Ali ka dieu yeuh cabut ieu bu bapak dicabut ku Siti Fatimah cekel ujungna ku Ali hiji cekel ujungna ku Fatimah hiji sok ku Ali tarik ujungna Fatimah tak merean Ali narik Fatimah merean Fatimah tarik Ali kudu merean tarik bere maka didinya rumah tangga bakal awet da bu bapak ki geuning teu pegat aya tarik ulur mah coba lamun Ali narik Fatimah narik maka rumah tangga akan hancur maksudnya kumaha lamun dina ke rumah tangga aya nu keur emosi saurang ulah peupeun emosi makanya awas suami harus bisa menjaga lisan terhadap istri awal mah gampang ngabungakeunana lain ku duit doang tapi perhatian yang indah kebaikan mereka harus diterima ku urang teu saeutik pan salaki tidak tahu terima kasih betul Bu sampai bedakeun mau jelema benar salaki sok teu terima kasih benar kadang-kadang so aya Kang salaki teh lamun pamajikan masak teu ngeunah diomong dicarekan siapa rumah tangga 7 tahun bisa nyangamun acangan kurang uyah we ayo teu kabeh uyah belikeun ku 7 truk jadi hate teh digitukeun Bu jadi hate teh benar Ibu Budi mah ulang bae ditanya ge tawanu sia eta mah sieun diancam ku salahina meureun ye lamun pamajikan masak kurang ngeunah Kang jawabanna sing geunah geulis ieu sayur ku ngeunah teuing komo mun diuyah handeung pan makasih ku cuma dia polototan selama teu bisa nyinaun-naun acangan kurang uyah we beulikeun poe 7 truk ulah ngambek awe dikitukeun mah cenah ya Allah pamajikan nyeri hate mun dikitukeun Kang kakara kurang uyah sasendok nepi ka nyebut kana teu bisa masak nepi ka kudu meuli 7 truk ieu maneh teh jadi sakit teh mikir aing teh urus teh maneh hungkul aing teh urus teh anak maneh nu tilu hiji kutil dua bisu tilu buduk turunan di maneh maneh ti bapak maneh nanti akan turunan maneh bakal luduk kabeh gara-gara angin kurang pun salaki disebut turunan baruduk saya waktu dia mengenawai aing turunan baruduk yang lain sih heuh aing nyawa
sama urut-urut beungeun ada nyaho. Ya Allah, hari cabok aing. Sok cabok, pak dicabok. Mantak para sate ku sabab keras kepala ulah geras-geras teuing. Ya Allah ya Rabbana tungtung nama dicabok mah pamajikan mewek. Teu nyangka bapana wani coba cabok. Rumah tangga kakak 7 tahun dicabok karwe antur balik aing ka ieu. Anturkeun aing ka ieu. Mun wae antur balik itu sorangan. Aing siap balik suka ning kawin deui. Salah kita sok sombongnya. Oke aing mun geus rek balik aing. An aing nikah jeung sia teh make modal lagu. Modal naon sia? Lemari menang aing dileutik usaha. Bawa ka di lemari arek digotong balik. Kulkas ge menang aing keur gawe keur ngora. Bawa ka di kulkas TV bawa budak bawa ka aing nyusul. Kudu paling musir ngungsi kita perlu. Tungtung teh salahna bener pamajikan gunung balik ka kolot. Ibu lamun keur gunung balik ka kitu teh geus leumpangna dosa di imah teh ulah sok ngagibah pamajikan, ngabohong di heula ka kolot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, anak bapak balik ka imah kunaon? Hayang ngendong jeung bapak kitu we. Lalu abukeun kun sorak kitu. Bapak. Kunaon samewe? Geus akan dititah balik bari dicabok. Goblok ka budak di pedaran wae. Jadi para saya kolot jeung kolot kena. Geus we seuri heula. Engke ge dapat salaki mah yang keur ieu ceuk. Lalaki lamun eueuh pamajikan mohon maaf. Bang Baradina, Bang Baru, Ibu kulit punting da kahujanan sangsara pinuka bingung bulan guling ngan sorangan gulang gulingan keke salaki karasaeun ibu geus balik mah moal teu neangkeun tilu poe mah panca kalakuan dan kalau sudah tiada baru terasan bahwa kehadirannya sungguh berharga. Jadi kalau mama lagu nanti ayah wae aing tatangana maot nya gali lobang gali lobang tatangana maot teh kita gali lobang gali kuburan bener. Langsung salah kita datang ke imam pamajikan anak ke imam kolot. Assalamualaikum. Pamajikan udah dicabok keluar di mana cekrek. Waalaikumsalam. Roto. Naon sia ka dieu? Aya rujak. Rujuk goblok beneran. Ulah molotot atuh geulis. Lah ulah geus kamari ka mana wae. Rek naon sia ka dieu? Rek minta hampura. Kunaon sih minta hampura? Kemari aing nyabuk. Siapa yang nyabuk? Kasupan setan. Sia setannya belebuk. Awalnya mus gitu naik daun mana di luhur terus mau naik turun setan langsung. Mana sia geus nyabuk hayang balikan deui. Hampura geuli. Demi Allah aing mah kitu deui. Anggur daripada daekeun malah nyanyi tahun cukuplah jangan kau tambah derita lagi terlalu banyak cerita dusta tak sanggup ku menahan sakit gelis aya yang balikan deui karunya itu budak umur sia umur saya budak urang balikan deui sudahlah kita cari jalan-jalan sendiri biarlah jalinan kisah kasih berakhir sampai di sini. Jenazahnya baik, jenazah sayang baik, semakin sayang. Lagunya diteruskan. Aku padamu semakin kejam perlakuanmu. Balikan ayo cukuplah. Mewek dik syuu. Salakina nungguan harapan pantok gelis ayo mah balik. Mun tadi bari berkat. Jadi berkat berkat ieu poe. Pemajikan bungkut di jero imah coba bapana kunaon jang. Ampuran jang Pak. Kamari kalau puasa nyabok atuh mantak lamun ke emosi teh ulah geupas hareupateun geus kieu mah anjakan. Sok didoakeun nya si ku Bapak Juk sambil geus neng ka kamar. Sampurkeun ka kamar. Neng buka. Moal dibuka. Pokoknya akal rek di luar sabodo
bener neng tega udah amat bener eta mah kakirisan salakina hees tina keramik kakirisan ya salakina make samping surudung di karena ya benda kosan itu anu yang aing pakai motor di terus memakai jaket pakai samping gitu di percis bega aja kalau bager konyong jauh pada itu masya pakai samping makna meja pos kiu kakirisan tengah penting teh gelis buka tuh dibuka-buka sewot asbak bae do bulan nah eta di warna belantang ucing jangan lupa bawa ucing aneh nama aneh langsung tuh dia keluar kena piring kalau belantang eta nama belantang ucing tak ucing deh mana tengah penting salah kena malih burak kena kedebuk eta nama kedebuk samping beri kedebuk pan ai nawang aja gitu tuh akhirnya masalah kena mung ada pamajikan mung kawas salah kena ngetokan pantau gelis buka kok mana mau dibuka salah kena ngabalas lagu berapa kali aku harus katakan cinta berapa lama aku harus menunggumu tapi kayaknya mau kayak keluar nah udah awas punya jamaah sadayana salaki kudu bisa ngargaan istri apalagi istri itu nantinya akan mengandung seorang anak ripuh teu ngandung simkuring boga pamajikan Kang Abdul Aziz ke pamajikanna bakal nyeun huruf O di dapur berarti mulai datang head telat berarti telat datang bulan salaki geus nya naon tanya huruf O nya geulis kunaon sarana belakang sebelum kunaon 3 bulan teu menang head hamil emang belakang mah seukeut lain seukeut hamil gitu ubaran geulis kunaon Kang tuh aya cau bau bolu ge bau ya dompet jeung duit teu duit mah bagian duit mah henteu jeung dipan geus ngidam teh ripu seorang istri kasihan Kang Abdul Aziz ke lamun di mana keur ngidam ripu sok aya kahayang tengah peuting nu aneh-aneh hayang ge bari resek pamajikan wing kitu kamari tengah peuting Kang uy ayam ada di Mang Oleh kita mau kurun yang ada di Mang Oleh ke Bandung di Bogor jauh ke Bandung yang ada di Bogor ayah tuh kamu ada di Mang ada di ayo enon kiai ngaran oleh lain kali mah ujang gagal gitu tapi wing pung ele otak ku pamajikan nah sudah lihat Mang ini mah kieu urang bisnis jeung aing mah bisnis naon cak 50.000 ngaku oleh siap kiai irade aing mau menang duit dibawa ka imam geulis naon akang odading Mang Oleh eta mah ujang aja wau oh sebenarnya tuh wau tuh bikin gede apa bikin leutik eta ngandung bikin suami harus merasakan deritan jeripaya seorang istri orang usaha jadi petani aya ngasona usaha jadi ojek aya ngasona tapi pamajikan 8 bulan sugan aya kondangan ditipkeun beuteungna dibawa we tengah penting geus sare serba salah pamajikan wing kamari kitu man gelis naon Kang coba nyang gigir berat sabelah coba nangkarak nyelonggo sugan nangkuk mah ganjel beleguk kumaha tuh sia heesna nya peureuh kalau sugan teh molot peureuh mah sarua anu kitu ge omong geus di dilahirkeun anu geus rek lahiran mah Kang euy kadi bu maju cai teh cigana rek lahireun ayeuna doakeun rek doa naon doa gampang ngajuru nyaon teu 12 tahun masantren jar ieu kieu ngajarkeun doa gampang ngajuru tisok anak kurang di paut sugan pernah ngapakeun doa gampang ngajuru namanya pulang-pulang sorangan kapangi nanti kita Samsul Ma'arif ayat doa gampang ngajuru geulis aya sok gara baca ku apang siap geulis dibaca bismillahirrahmanirrahim wallahu arjakum bi butuni ummatikum hanna walas maryam wa maryam wa isa ukhrudiya maulud bi qudratil malikil ma'bud ditiupkeun tilu balik Ilmaram tu marati ngapis secenung matu saucap nyata pada hari tak keneh geus diijabah alhamdulillah barang dibaca eta doa eta orok cat keluar keneh Kang kumaha kedeung Kang yang maparaji heula di Bogor mah maparaji di dieu maparaji apa mabeurah hah marajinya dieu teh maparaji kuing ka imam make motor Assalamualaikum mak kawan mak assalamualaikum assalamualaikum keluar mak paraji waalaikumsalam lila ngajawab tarik buru-buru taikkeun kana motor berebat aing can beres ngajawab geus diculik lila teh ngajawabna kawan mah teh torok
Napi ke rumah sakit. Di mana norek ngajuruna? Tuh mah lantai 12. Kiai gelo zaman. Atuh lantai 12 norek sia keluar aing modal. Capek bener mah tuh tenang orang naik lift. Naon lift teh pantong ngapung. Ayo orang asup kana lift. Ayo barang uing asup kana lift eta mah harita keneh maparagi majlong di keluar. Kunaon mah teh asup sia tutung. Kurang sia tutung aya tulisan open. Tutung, ayo open teh buka, mau open barang di manggang, di bawah lagi mau tegeheng awak aing tutung. Beruing para saya aya orang bule asup ceketan ini, jamnya banget moda sulah asup bisi tutung. Tenurut kita juga mau asup naik kalau pas turun orang negro turun tuh cek aing mau naon tutung. Eta moyo Allah mah parah hajinya, barang nepi kalau kursim kulit teh sok mah udah jampe, kumani jampe tapi mayang minum heula, sok minum mah bismillahirrahmanirrahim. Kumalasan nama, rasaan. Biasanya minum naon, biasanya mah minum susu mama. Iya malah ini muhajat biasa nama para haji minum susu biasa, nama para haji deh kulit. Sok mah geura jampe beneran tuh dijampe. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mainan uluk salam nu ngajawab. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jurig nyingkir setan nikah. Wa jurah wa jurig wa kunta wa kunti wa nawani wa mantak wa nige mama wa wa jurig mama lagi lagi. Itulah perjuangan seorang istri, maka jangan pernah mengkhianati seorang istri. Insya hiji lamun hayang bahagia rumah tangga, pertama antakuna zaujatu sholihatan, magaduhan pasangan hidup yang soleh. Nah sababna, sabab tina pasangan nu soleh sinarang soleha bakal datang hadis Nabi nu kadua mana wa auladuhu abroron, boga turunan anu balalager. Doakeun ku sadayana mudah-mudahan ieu panganten isuk jaganing pagento boga turunan anu balalager sadayana, amin ya rabbal alamin. Naon sababna? Sabab marana di dunia eta kacapil mani dana cek santri mayanu dunuan danyun kalimah isim tafdil adna nulungkeun nganu manas dunia itu temporer tidak lama. Ayeuna Kang Abdul Aziz nikah jeung Teteh Nur Aziza, suatu saat bakal ada yang meninggal terlebih dahulu. Bener teh? Kayak meninggal sorangan deui, engke teh bakal disusul ku ajeuna. Saha nu bakal moal pegat nepi ka poe kiamat? Iwati anak-anak anu soleh insya. Sabab kabeh ge hirup mah jelema bakal maut. Kullu nafsin bakal mati. Sebelum datang kematian kita tinggalkan turunan anu soleh. Kumaha carana? Di antarana aya pesantren di dieu, doakeun satengah sing barokah ilmuna, amin. Barudak di dieu nu ngaraji sing manfaat ilmuna, amin ya robbal. Ibu-ibu boga anak can ngaji titahkeun ditah ngaji. Sabab naon? Sabab anak soleh datang moal cukup doa Rabbi habi minas solihin. Tetep kudu aya usaha. Usahana carana kumaha? Pertama pas lahir ayu sinasmahu, bere aran sing bagus. Pas keur pertama lahir geus bere aran sing bagus, bere adab nu bagus. Cirian pas budak lahir buru-buru adanan ku bapana. Allahu akbar, Allahu akbar. Hanjakana gitu di rumah sakit di adanan di imah teu diaku ieu budak. Duh anak toh tatep teuing ieu mati tatep pasep ge tatep ieu mati tatep ti laja terus koneng jahe ku sia kadinyakeun ieu mati tatep ti laja ti embe ieu mah ti ucing tai ka budak-budak budak mewek lain di sholawatan malah diajak TikTok. Budak kewe malah diajak TikTok lain gitu udah bener kieu kelok kalau begitu ajakan sholat pirang bara eringan maut budak teh ku lagu Sunda bisa pan lagu Sunda mana Bandung teh orang mah Bandung Cianjur dari mana kota seni mana cincang keling apa lagu itu apa manuk cingkleng mah da cineuten los kakolong bapak satar mah bulen apa lagu namanya tapi lagamna poho kieu coba lagamna cincang keling eta manuk cingkleng
los kolong eta bapak satar. Oh bener aja namanya. Bulan namanya oh eta teh lagu Sunda tapi mereka eta cincang kelincing orang Cipelah jeung sim kuring urang babarengan ti ayeuna geura areli. Gerari pada berang jeung peuting kada tu ngapi ngajari bola hirup lang ling ling sing sering hudang ti peuting codah nu bageut codah aya wae codah di mana-mana tanya sing sering hudang ti peuting salat tahajud mun keur susah doang mun susah mau korok tahajud masalah pina aya naon hirup di bawah bangsa wae terus hayang berubah jadi naon irone maksudna hayang hirup teh muncul kalau tur ku tagede dunya akan jadi jelema beunghar berasa tahajud cuma barengan siap tahajud duaan tengah peuting sugan teh bener tulus tahajud orengan rek bingung masalah curhat tengah peuting beres tahajud salat kita ngadoa ya arhamar rahimin irhamna tepak lupa majikanna Kang aya naon geulis izinkan malam ini aku yang berdoa kunaon siapa ngadoa karena diijabah mun kitu buktina balangsa akang mundur pergantian pemain heula akang nu ngaamin neng nu ngadoa ai maneh kitu bisa ngadoa kieu sok nurutiran nurut salam cek Kang Haji Munawar lamun ngadoa yang diijabah sing sungguh-sungguh kan buktina kesungguhan kita apa tetes kali mah saat berdoa ceurik ngadoa teh kunaon kudu ceurik budak mah tadi beri ceurik dibere eta mah budak atuh saya geus roe geus budak ceurik udah maju ngomong wae atuh saya ngajak ngobrol wae belebu kan naon lu masanya mah baru ngomong pakai bahasa Arab pakai bahasa naon ngadoan bahasa Sunda memang Allah ngarti naon ame urang ngarti aya Allah yang ngijinan atuh ngijinan Allah mah ngarti dia daripada siar mana orang teh sorangan urang ngadoa ngomong wae atuh saya ngajak ngobrol wae belebu bener salah kena di tukang pemajikan di hareup siap kan siap pakai bahasa Sunda bari ceurik iya Allah kesalah kena wah bener mewek teman bener wae belebu ulangi dari ya Allah iya Allah ya Allah dipikir dimulak balik kesalah kena kakara aina di doa kiri dipampai dirasa-rasa ya Allah bener abdi mata bohong rumah tangga tiba yang mana nanya jalan mana ya kesalah kena sama doa yang di bawah bener bu tiba-tiba bukuan ya Allah tapi kalau mah anak gusti balangsa kesalah kena najis amin oke yang doa nyinggung aing bener bu kesalah kena neng mundur enak kan pergantian pemain maksudnya akan doa neng nu amin kamu bisa doa bisa bahasa Sunda mah aing mah bahasa non Indonesia kurang NKRI harga mati we akan hebat iya dong salah kena sarwa geblekna tengah penting ngadoa harapan pamajikan tukang gelis amin siap Kang tapi neng lo di bawahnya licik zaman salah kena sarwa edan tengah penting Tuhan pamajikan ngintip amin ulahnya nya tolonglah hamba pamajikan arek amin aing sepernah ngadenge ieu mah di nu hajat aing ngadenge lagi dari sengsara karena cinta kira sama doa dangdut goblok tapi doa lagi baik sholat penting sholat tahan sabab isuk jagarin pakai tong cik dan bakal sakolong ngandung harti ruh nu aya dina jasad urang akan terlepas tapi tong keung mun urang tilar ti alam dunia ninggalkeun anak nu soleh idama tabdu adam in qatamalu illa min salasin sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yad'u tah boga nu katilu doa anak-anak anu soleh insyaallah orang dising saroleh sadayana amin ya rabbal jam setengah simkuring ceramah mudah-mudahan sing aya manfaatna khusus pikeun di simkuring umum pikeun jamaah sadayana hapunten jamaah sadayana pasti seueur kalepatan dina cariosanana eta kabodohan simkuring lamun aya benerna eta pitulung ti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal urang doakeun mudah-mudahan sahibul hajat sing barokah dunya wal akhirah amin ya panganten si sakinah mawaddah warahmah thayyibah amin ya rabbal
alamin. Sakitu teu disimkuring kirang nanggung nyuhun pangapunten. Cikuray gunung Cikuray iraha kajambang deui baturay urang baturay insyaallah patepang deui insyaallah. Rakisa belah di Banjar diremekeun duanana pamukya Allah ngaganjar nyalametkeun kasadayana amin. Salamet sohibul hajat, salamet nu dihajatkeunana amin. Salamet para guru, salamet para santrina amin. Salamet para kiai, salamet para jamaahna amin. Salamet urang sadaya ngariung dina ieu tempat amin ya robbal. Satu pantun terakhir untuk sohibul hajat, yang lain jangan ingin. Ya ulah ieu wayah nanya. Cara diantepna upi, cakakan nangkeunna kawat. Bapak sohibul hajat abdi bade terasui tersiapkeun eta berkat. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.